mana si Ebit wae kawari mana si kana can datang rek dipercayakeun teh jelema teh yakin jelema teh dipercayakeun si eta lelet di mini hararese mantau ka dieu teh beurang ieu teh Berangan Wes angel. Aduh, ai mana mantau ti mana wae aya halangan ke. aya halangan ring ulah sok kitu ari kan mah ku aing dipercayakeun mah itu aya ibu-ibu di garawe di ditu duaan Oh, di situ aya. Mana uruskeun Oh. kumana uruskeun kumana mah Oke, siap. Sok, kudu ka itu. Siap. lelet ting tararece gawe teh sia mah ih jo itu kitu jo ieu kieu nu leuwih lemot komo ih narajisna cuma ya nguruskeun nu gaweana sia Oke, siap. Ke, saya laksanakan ke. Cek. Daripada gawe ribu, emang bisa istirahat dulu lah. Ayo orang istirahat, yuk ayo, yuk. Ah moa iya mah sih ngamak si kakek. Ah mung mendingan geus istirahat ayo lah. Iya kan pengurusnya, iya tanggung jawab, mua. Tuh awas, kalau ngamak si kakek tanggung jawab. Istirahat orang mah capek soalnya kita tadi kita gawe teh. Ini eueuh eureuna. siapa nu gawe malah gablek pagawe teh jeung eta nu dipercayana ge kalah ngilu ngajet aug ninlah yok diburu-buru digawe teh teu ceureuh teuing sampeurkeun aku aing Ieu moal sia teh pan ieu ayeuna mah pengurus teh tah ganti jadi mercayakeun teh ieu tah. Kakek gawe teh ka ieu tah. Ya, ya pengurusnya ayeuna mah tah, pengurusnya terus dia tenang. hei Siap. ieu teh kumaha gara teh kalah saracing teh beurang dipercaya teuing Ah, hadapan titah eta, titah. ieu teh nambah jadi kokolat teh cing bener atuh Oh, atuh ai kakek kumaha ieu, Da cenah guys, istirahat. Geus istirahat heula ieu ieu teh rek mah. ngobrol rek digawe Geus istirahat heula ieu mah lain kayak mah. istirahat mah bahan ca menang saeutik ti isuk Eh, Di kaweh keluari. Mung sebeuneu atuh pagawean mah. Cuman aya teh posita, aya teh istirahat heula, aya teh. Yo, pan sia teh kepercayaan aing na kumaha katuran teu bener ka batu ngadak eureun digawe teh. Oh, si kakek lagi ngajak teh bener, ibu wajar istirahat heula sagedeung mah. Teu wajar bebeunangan menang sakieu mah. Ai gaji tiluan sok sabarahaeun tah. Piraku ga mau istirahat kakek. Wajar ai istirahat mah kudu aya waktuna. Ieu karek jam 9 ka jam 10 sia geus reureuh. Si kakek urang geus di sepura gawe. Wah, sia geus bung digawe aing mah geus dipecat ku aing heuh. Oke, udah dipecat atuh ke, lamun dipecat urang kedak naon. Arek tah arek moal pagawean kieu mah moal beres, aing mah beres aing kah yang buburu dipelakan ieu teh. Aing kira kira geus mung digawe di aing geus mararantau dipecat ku aing suka geus atuh gawe deui geus. Balik aing mah. Baliknya. Teu balik teu gararawe teh ah. Dikali itu si kakek Teu ceureuh digawe teh jo itu kitu jo ieu kieu beunang kapelokotoran ku eta naon katua kitu dipercayakeun aing teh ka sia. Digaji hayang gede sia teu balik ting dewe mah geus tong gawe deui sukan tong mau dibatur geus. Gawean ku aing ku sorangan lah. Tuh gara-gara amangnya jadi orang yang ngiluan dipecat pan geuning ku si kakek. Lah, ya, Iya gara-gara kakek ieu teh teh. gara-gara teh. Jadi we tuh urang mah menang gaji ku si kakek dicarekan. Lain eta ai suka teh tapi si kakek. Tenang we cuma iya lumayan tenang we. Bener tadi kan bayarkeun bener eta teh. Oh, tenang we ieu kayak Awas pokona mah lamun teu dibayar. Emang balik aja malah. Rugi atuh euy urang. Rasakeun si Abit lamun meta di pagawean ka aing mising ti ceurik getih aing teu hayang narima sia aing mah sugan teh ceureuh we sia teh percayakeun ka sia teh mun nyaho kitu mah ku aing ku sorangan geus dikorenna ge mah kudu ngayakeun anak buah aing ada mampu kan tadi sia teh boga pagawean ku aing digawekeun tolong sia teh ikan namanya tanur di nu kieu Ada menyatah di dia tanur teh. Bi oh bener tanginas Nya, oh bener ka kitu bener Bi ta imah rambutanna nya nya. Kita tanurkeun ku ibu tuh nu belah ditu sawahna Bi tuh Oh, nya. Oh, belah gitu. oh belah ditu pokona sawahna kade salahnya Nya. ada ulah kita salah kan ditinggalkan kan diriksakan ku sorangannya Nya. Ieu nu mana nya euy bieu teh nuduhkeun teh da belah ditu cenah bieu teh. Ah meureun ka ieu tuh we sawahna. Oh, atuh Ka yuk. itu Oh, atuh mana? hayu. Urang mulayan we enak mah. Lain ce ieu lain sawahna ning loba tai men nya. Heeh iya lah mah birek deui. Hayu atuh urang Oh, teh atuh gawe. Eta we urang teu rayeuh nya. Ayo dieu meureun nya. alah iya masalah gini pan itu can digarokan can dipacul na kumaha ibu-ibu ini teu gablek pikiran teh nanurana teh teu ceureuh teuing wai ibu hei Naon ke? Astagfirullahaladzim pan ieu mah pagawean pai men aga can ditaun pai itu can dibalikan namun tanur di nu kieu Ada menyatah di dia tanur teh. aduh yakin kos ceuk ibu geus paham dia bilang panur anu kieu mah panggawean tong make di tanuran atuh Apaan cek kakek belah ditu teu Tah, aya belah ditu deui teh belah cenah. lebak. Teu aya deui anu tanuraneun di cenah ditu di eta. lebak Atuh aduh kumaha itu tanur teu menang teu
lagi ya. Ai ibu-ibu sok biasa digawe. Asa. Saha tuh ya tanura lain tanuranan digawean modal teuing. Ada tuh aya deui tanuraneun tos sedak teh di dieu. Atuh kumaha anda bakal pake kieu mah gawean ge. Jaba babut geus loba barenya itu. Loba. Kumaha sekarali kan mah lah. Wah bener digawean ge. Ah balik we atuh titah balik mah Sudah tuh balik wae gawe teh nya. Awewe na lalakina weun aleutreug gawe di aing mah teh kumaha teh ngalulucan wae sugan ka aing ngarahajakeun ti jelema teh weun balik hiji oge. Pagawe can aya nu eceug yakin can aya nu kapake jol itu tanuraneun ieu babayatan keneh. Dur di tanurana rek kumaha ieu teh posisina. Aduh pusing aing keur cangkurakna pusing. Tadi je kakek cenah belah dia cenah di lebak. Tapi masih kaneh hayoh nyalahkeun. Kumahanya? Oke akhirnya cara kakek koret. Kermat ieu teh amit oh tah kukurtus nyalahkeun aing pan aing nu gajihna ge meuri ieu teh moda aing teh benernya wajar kudu nungan dicawat kudu narimakeun angguran mah heuh salah ke narimakeun di mana atuh hayu jajabkeun lain ka hati sasorongot pinter keneh manehanna daripada nu gablek najis boga pagawe kitu Atuh tuduhkeun tadi teh. Heuh teuing teh teh. Mun kitu mah tuduhkeun atuh. Nyaho pagawean teh teh nyaho cenah dihanap we. Teuing we. Teuing oh atuh cing hideng praku awak kanyaho pan ahli tanur itu ieu bisa digawe itu ieu anu babayatan ge di tanuran berarti can paham tong mung disalahkeun narimakeun